Bismillahirrahmanirrahim. Wa Muhammadun jeung ari lapad Muhammadun. Eta alamun alam. Sifatna alamun mankulun anu dialihkeun naon alamun. Naqlu minismi maf'ulil mudha'afi. Tina asal isim maf'ul pikeun fiil anu ditad'if ain fiilna. Summiya geus dibere ngaran. Tasmiyah bihi kalawan lapad Muhammad. Saha nabiyuna nabi urang sadaya. Tasmiyah bi ilhamin sabab ilham. Ilham minallahi ti Allah. Ta'ala maha luhur saha Allah. Jauh tina sakabeh pirang-pirang sifat kakurangan. Tafaulan karana arah-arah turut buat. Tafaul bi annahu kalawan sayatosna kalakuan jeung tingkah. Eta yaksuru bakal loba. Naon hamdul khalqi mujina makhluk. Hamdu lahu pikeun nabiyina. Hamdu likathroti khisalihi karana arah-arah loba pirang-pirang kalakuan pikeun nabiyina. Sifatna khisalihi aljamilati anu elok. Naon khisaluhu. Wadzalika eta kama tetap karana arah-arah perkara. Silah nama ruwiya anu geus diriwayatkeun naon ma. Riwayah fisairi dina sejarah. Annahu tegesna sayatosna kalakuan jeung tingkah. Eta kila geus ditanyakeun. Kaul li jaddihi pikeun akina nabiyina. Abdil Muttalibi tegesna Abdul Muttalib. Tingkahna Abdul Muttalib. Wa qad sama nalika bari temen geus mere ngaran saha Abdul Muttalib. Hu ka nabiyana. Tasmiyah fi sabi'i wiladatihi. Dina poe anu katujuh tina dilahirkeunana nabiyina. Tasmiyah limauti abihi karana arah-arah geus maot bapana nabiyina. Maut qoblaha dina samemeh wiladatihi. Naon lima samaita lapad lima samaita. Naibul fa'il kila bi'atibaril labdi. Lima karana arah-arah naon. Samaita geus mere ngaran saha anjeun. Ibnaka ka anak lalaki anjeun. Anu dimaksad mah incu ti anak lalaki. Muhammadan ka Muhammad. Tingkahna Muhammadan. Walaisa nalika bari teu bukti saha Muhammad. Eta min asma'i abaika. Tetep sapalih ti pirang-pirang ngaran pirang-pirang bapa anjeun. Wala kaumika jeung kaum anjeun.
la zaidah li taukidin nafi. Qala ngawaler saha Abdul Muttalib, rojautu kana lapad rojautu boga harepan saha kaula, ayyuh mada kana yen bakal dialem saha ibni hamdu pisamai di jero langit wal ardi jeung bumi, wa qad haqqaqa jeung nyata geus ngajadikeun nyata saha Allahu Allah roja'ahu kana harepan Abdul Muttalib. Tahqiq kama karana arah-arah perkara silah nama sabako anu geus ti heula naon ma sabaku fi ilmihi dina ilmuna Allah ta'ala maha luhur saha Allah jauh tina sakabeh pirang-pirang sifat kakurangan. Hadil ummati tegasna anu nuduhkeun ka umat, ai daliha tegasna anu nuduhkeun ka umat, dilalah bilutpin sarta lembut, hidayah lirosyadiha pikeun agamana al ummah, yakni ngarepkeun musannif kalawan rosyadiha lidinil islami kana lidinil islami, hartina pikeun agama anu dingaranan Islam. Sifatna dinil islami alladzi dinul Islam, silah alladzi huwa anu ari alladzi dinul Islam, litamakkunihi tingkahna alladzi litamakkunihi bari anu tetep naon alladzi karana arah-arah narima tetepna alladzi dinil Islam, tamakun pil wusuli dina ngajadikeun nepi, wusul bihi sabab alladzi dinil Islam, wusul ila rosyadi kana pituduh, wa huwa jeung ari ar-rasyad eta diddul ghayyi lalawanan lacut, eta ka'annahu kaya sanyana dinal Islam, eta nafsuhu datiyah ar-rasyad, waha jeung eling-eling za ari ieu qauluhu hadil ummati lirosyadiha eta makhudun anu dicokot akhdu min qaulihi tina dauhan Allah ta'ala maha luhur saha Allah jauh tina sakabeh pirang-pirang sifat kakurangan. Surah Asy-Syura ayat 52, wa innaka tegesna wa innaka jeung sanyana anjeun Muhammad eta latahdi yakti sok nuduhkeun saha anjeun Muhammad hidayah ila siratim mustaqimin kana dinul Islam anu disarupakeun kalawan jalan gede anu lempeng, ai dinil Islami tegesna
kana agama anu dingaranan Islam.